Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Muammar Fadila Kanafi di kelas 12. Abdi bade nyaritakeun carita singkat dalam boncel. Zaman baheula di hiji lembur aya budak nu ngaranna Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman. Boncel gawena rapekan jeung getol. Selain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta disakolahkeun. Atuh ku gue dunungan Boncel beuki nyaah ka Boncel. Sabab Boncel gampang nginget kana rupa-rupa nu dipiurukan. Beuki lila ilmu Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter. Antukna Boncel diangkat jadi dalem. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalam Boncel. Teu disangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku jadi indung bapana dalam Boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalam Boncel. Genap sasih ti harita dalam Boncel katarajang panyakit aratel sadaya ubar nu aya teu bisa nyagerkeun panyawatna. Dina manahna anjeunna ngangkeun yen pangna ngadak-ngadak teu damang lantaran doraka kakolotna. Sekian cerita singkat dalam bonceng ya abdi. Saleuwihna abdi mitrakan hampura ayeuna masyarakatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.